Perkara meuli pisang part 2. Kalah renjok siga dek meuli domba kudu jeung anakna. Wang, mana cau teh? Iya nih benar cau teh tungguan tuh tadi kok gila Tah iya cau teh ya. Aya paturo ya wani sabaraha lah. Banyak teh badag cau teh. Baiklah 20.000 hiji ya, 20.000-an baik kumaha? 20.000 ngaledek. Pan harga repit geus 25 atuh. Ya 20 nomok mamae jeung kopi aduh. Nah hayang sabaraha tuh umumnya jeung batur jual cau mah. Batur ge sakitu jual. Kadang harga cau Nggak salah cau mah keun bae urang mah ieu diradkeun we. Itu paturo we. 75-an we lah keun bae urang mah. 300.000-an sok lah. Ame puguh ya. Goblok kita ngajual cau kot mebledagan kitu teh ngajual cengek. Hai lada aing menajis gitu mah. Wani sakitu heek, teu wani paduit teuing da badan mah loba keneh aing mah malik we. Teh heula atuh ka dieu heula sakedeung urang dieu heula di dieu ya. Sok si pugu da meureunnan lain jeung batur teh sok ka dieu di dieu ya. Heula aing mau ka diuk Tempo heula atuh cauna. Aing mah 75 teh jeung anakna tah. Ieu indungna tah. Nu ieu mawa anak yeuh. Tah nu ieu mawa anak di tah. Tempo. Nu ieu mawa anak hiji, nu ieu mawa anak dua. Tah. Jeung anakna aing mah 75-an teh. Ieu indungna hungkul. Korea mengadopsi ieu rek kumaha. Anakna nanyakan inung. Aduh. Heula ngajual cau sedang ngajual domba jeung anakna maka jeung aya kedua anak. Teu hayang aing mah mung. Aja henteu aing ngajual umur aing belian cau ngabanar cau kakarekeun aing meuli cau dikasih. Udah jeung anakna tiga meuli domba. Nah, jadi saya mau berdoa. Mantap aing Yo, rek mantap mah aing jangan dibanar Jor. Gitu Kerek ngerek balik. Nah, sih. Aing kakarekeun melian cau aing loh sobo. Kakarekeun aing meuli cau jeung anakna. Saumur aing nyuhun sira ieu. Kakarekeun aing aya jelema ngajual cau dikasih anakna sing ngajual domba. Nah, bisa nutup. Goblok ada aing. Goblok. Heula. Eta ngajual cau, ngajual anak, jeung anakna. Heula aing can angga sing ngajak diri buat ngajak kumaha ya. Lanjut part